Tas, Bu. Ada tas, Bu. Tas, Bu. Mang baso. Mang, mana rodana? Abi tekiat pahapan mang, abi pelanggan setia mang tadi ngatosan. Aing heran ieu jeung jaman ya Allah. Ya Allah. Aing geus tanahan teuing ya Allah. Unggal poe panggih we jeung jelema ieu. Aing geus panggih dewe kamari panggih dewe. Anjing. Lepaon. Teu jalan baso mang. Henteu. Aing mah jualan tas urang. Heran kumaha pamikiranna. Si Mang teh seorang pedagang yang tidak konsisten. Mun jalan baso we Mang. Abi pelanggan setia Mang nu tadi ngantosan di setiap papan. Nah kalau ka icalan tas. Heran da. Arek icalan tas, icalan baso, icalan naon wae hak urang. Di dinya naon ngatur-ngatur urang, heuh? Pohon kitu teh mah. Mung abi sebagai pelanggan setia Mang anu teu tadi ngantosan. Torojok si Mang basona kalah ka icalan tas sanes baso. Atuh neangan ka batur pan aing mah teu dagang, aing mah aing dagang tas. Tah merek Lepano. Ieu Mang sabarahan tas icalan hijina? Arek meuli moal. Lamun sakirana moal meuli ulah sok bertanya bertele-tele. Bios abi bade meser. Anu mah hijina sabarahan? 50. 50 hijina ieu. Tas sae kieu ieu Lepano dical 50. Nah, Mang teu ngicalan 75. Makan ti ditu nagenan urang bisa aya batian 50 genan gitu ya. Ai emang si Mang pameserana sabaraha modalna ieu? Rek naon tatanya, rek naon? Oh, sabaraha abdi hoyong terang we. Ti dituna 35. 35. Coba muki Mang diical 75. Ieu teh ieu. Mang bati entos 40.000 tina hiji tas. Mun lakuna 100 tas geus 4,5 juta. Mun lakuna 1.000 tas geus 45 juta. Nah, beuti calna beuti 50 sana 75. Berarti mun 50 mah berarti Mang teh ukur 15.000 tina hijina. Nya teh jadi masalah atuh 15.000 genan nu penting berkah urang. Jeung naon bati-bati gede genan ari teu berkah mah. Heran si Mang kumaha heran di pamikiran aku kumaha. Nah, beuti calna 50 sana 75, Mang. Atuh kan geus dietakeun ti ditu genan ti dunungan ada genan. Tadi sabaraha? 75. Oh, mun 75 mah batina eta sini 40 tina hiji. Yeuh Mang geus beunghar. Pabajikan Mang, kuasa reujung, Mang panggulikeun ku bati Mang anu ageng. Nah, kita 50. Heran. Aing erek meuli moal. Oh, erek meuli moal. Nyantos atuh. Abi sebagai pelanggan setia Mang, sebagai tukang bakso aya icalan tas nih ku abi pasti dipeser menghargai ka Mang icalan. Abi sebagai pelanggan setia Mang. Sok milihan ku mana tah? Ek biru, ek hejo, ek hidung. Ah, abi nu ieu we. Tak sekali-kali atuh meuli atuh ka aing teh. Keren. Jangan saukur ngarungsingkeun wae. Ya tos Mang. Mangga nyanggakeun nampi barangna. Nah, ieu 35 duit mah. Ya, Mang. Pansot Mang tadi modalna 35.000. Kalau cek sawa ya tuh Mang. Pak abi teh pelanggan setia Mang. Anu setiap hari ngantosan Mang icalan masuk abi. Mang icalan tas jadi pelanggan setia oge. Bukan 35 mah modalna. 35 mah modalna aya aing mah tina mana? Kan Mang ka pelanggan setia atuh Mang. Nuhun Mang. Pelanggan setia kunaon? Hei, sia tadi ngomongkan ke jual 75.000. Ayeuna sangat di tangan 75. Atuh aing teh korge Mang. Hei, aki-aki. Anjing goblok ya Mang. Wah.